Duh, aing istilah ieu. Update pace bohong euy. Terus aku baru beli deh. Beb, fotoin A dong. Dah, aku masuk sama. Nah, bah. Tinggal. Oke, siap. Pada di mana? Apa di fotonya? Kan gue dong, pengen foto. Siap. Oh. Neng fotoin neng. Oke, sebentar. Tungguan ya. Oke, siap. Udah? Ya. Ya. Bagus. Oh, kayak apa? Kayak itu apa? Pakai topi halus. Sorry lah, udah. Udah siap. Oke nih. Ini parah nih. Ya, sok terus. Udahlah pakai ininya. Dah. Udah, sok terus. Dah. Udah nih fotonya ya. Iya, makasih ya, Neng. Sama-sama. Neng bagai bidadari turun dari langit tapi hanjakan Neng ketemu samping hungkul. Nulis dong di foto euy lah. Tinggal diapelkeun apa cebok ya. Udah pamajikan tidak bager-bager teuing atuh buka salaki rabi oge. Daek moto. Udah euy. Kudu di tadi itu udah pala kana eta. Wah pangarung jatuh. Aman, Pak. Oh, tarawasan. Tarawasan. Lo panggil, ayo be sama mental mudo. Kapret na Facebook. Kusuk gawe pesta di foto ku pamaji. Alah atuh euy. Foto lagi euy. Foto na eueuh, tadi teh pernah jadi foto. Ya, geus heula ulah teh mikiran Facebook heuh. Kacau. Ya, urang ik ngobrol di nas ka maneh. Ya, aing mah ikhlas ri lagi bawa deui latak ibu kabeh gitu. Bisa bungkus oge. Heeh, nya. Yo, sok cekelan. Ya, tapi bayar ulang hutang, bagus lila, ingat. Asa heula cegah hutangnya. Heeh, geus mang tahun-tahun. Ari janji nasa poe 2 poe, ari ditagih isuk sore. Aing teh nginjem tina naon nya poe deui. Pareto, bahasa pamajikan panggilan. Pak. Majikan kirim ke teh na ye. Nadana ye. Sok ari boga mah. Gede saldo lagi atuh. Heeh, sok. Saya lain dadanan kurut ke Pareto nyicil. Aya. Heeh. Keke. Nah, iya jadi 0 perak atuh pemajikan. Naon? Bah, sia mah eta mah saldo na ge nol, sia mah ngawadul, ngabustam meureun teu boga ieu lah. Ayaan tadi mah. Geus aing teh nyaho lah. Sia mah rujit kan kana ka geus teh jadi. Aing kumaha ieu pemajikan aing kudu henteu. Mayar hutang jadi henteu ka pakadus. Itu tah hari bebengetan rabi kawin kanu geulis, hayu we ditipuan. Tetempo atuh paleumpang teh. Duh, hampura cul rusuh. Tes di mana, Pak? Begitu. Eta kadus-kadus nalap pahili. Banyak 2 toko gitu, nu hiji sepatu nu hiji sendal. Lo kaera. Harus aing geus gelo. Lang lagi nu hiji sepatu, nu hiji sendal. Edan wa. Alah. Nah, itu sendal tadi teh Pak Kadus sekali itu balik nah ieu. Sarua ieu sendal si Pak Kadus ya. Wah. Balik ieu mah ieu. Neng, pulang yuk. Ya, ada apa? Iya Pak Kadus di atas dia Neng. Oh ini ya tadi kasih ya. Bener Neng, Pak Kadus tas kiri ngecas di dia.
Umur tadi sok nyari ngecas di dia. Mana lami deh ngecas nah. Aduh, aing apa kadus kali bareng ngecas neng. Aing kumat tuh iya neng. Aing apa sih ya mah? Terus Atas neng beneran ya, capek ya. ya sok siap. Oke lah. Di aku udah fotoin. Iya. Kasih ya neng. Lu satu jenang cerita tapi kan Pak, Pak Semprek di mana bae ya? ayo baik. Bade bayar sabetan ka pakadus. Orang punya utangnya. Pade sok. Yang ayo neng bawa. Yang udut cicing kita. Akun minta. Ayo utang gede itu kawaru. Pan kene beres. Action. Neng. Neng, pulang yuk. Action. Bener neng Pak Kadus sih dia. beres umur pasti ya terus nyari ngecas. Aduh, aing Pak Kadus tadi kita ngecas celaka aing.